Alhamdulillah, urang masih keneh dipasihan nikmat sehat. Najan awak geus digedar ku bagawean anu berat. Masih keneh bisa seuri najan teu loba materi. Masih bisa selalu bunga najan teu boga barang anu mewah. Mun hayang hirup bagja tong loba sirik ka sasaha. Mun hayang hirup bagja tong mikiran omongan batur engke ere kumaha. Lobakeun bersyukur, kurangan insecure. Dan ngerana hirup mah pasti loba cobaan. Mun loba saweran mah eta namina dangdutan.